bahaya ieu budak lamun diantep geus diisi cabang. Teh ka anak hiji-hijina tong kamari kan budak teh diboke lo. Uing ge. Heeh. Kageloan bawe we. Heeh. Yang cuma moal aya duana. Percaya kan? Lepas lagi woi. Yang waduh. Aduh, atuh sih mareleng banyak. Aduh, kantong menyen anak bucan. Aduh. Aduh. Aing mah aya we hirup teh karek aing geus tenang kamari panen gagal. Ayeuna menang musibah deui wae. Ya, sia teh naon sih nu dirasa? Beuteung. Make beuteung, geus 3 bulan sia teh dahar-dahar. Cai nginum geus teh asup, mikiran naon sih? Kawin. Astagfirullahaladzim, ye Jang. Awe mah lain eta doang. Nu itu mah geus kawin jeung batur. Tong dipikirkeun. Nu penting mah awak sehat. Bapak beunghar oge loba sawah, duit loba. Lamun boga anak hiji-hiji nanggring mah bapak jadi pikiranan ye. Geus, nek dahar mah dahar, tong dipikiran. Awe mah loba keneh ku bapak direcangankeun. Heuh, ayeuna mah urang minta tambah yuk. Urang nangan imah yang bungsu di mana dian aing mah jauh keneh wae ka tadi. Ayo. Ye, bapak nek nanya, Jang. Mane kunaon eta mikiran naon sih sampai kitu? Ku hayang kawin buatan tetegaan eta maneh nyiksa awak. Ye, ngarenge kabar cek tetangga kamari mana nek bunuh diri ditangkat takokak. Ye, lamun nek bunuh diri mah tong kagok, Jang. Tuh, di tower beh langsung paeh bapak teh pusing meureun dek kawin deui bapak. Ye, aing mah ya awe mah eta doang, Jang. Loba keneh. Sia mah ngamusingkeun we aing bukan anak hiji ge. Lamun udahekeun mah ning tuh kerjang domba aing bukan anak kos kieu mah. Kang, asa pegal beheung euy. Oh ya, ngantosan lila geuningannya, Yang. Ya. Lain ti isuk ayeuna geus jam 2, tapi eyang can asup wae ka Nuraga nanya. Gua asa teh lila. Kita tadi urang nungguan. Geus nepi ka jam wayaki jam 2. Kudu kumaha atuh euy. Soalna eyang mah kieu ngadenge beja. Kumaha, Kang? Batur mah jumaahan teh di Indonesia. Di tanah air gitu. Ai eyang masuk mangkat ka saung. Da eyang mah jumaahana cek beja sok di Masjidil Haram. Jauh nya. Beda jeung di urang. Nya ieu saktina eyang. Beda teh ieu ka Romana meureun. Heeh. Mentak uing datang ka dieu, boga anu nek dicurahkeun ka eyang teh. Gua sakitu mah satujuan jeung saya, Kang. Saya ge sarua erek pitanyaeun ka Eyang teh. Heuh, ayeuna kan keur loba panyakit. Bukrek di mana-mana, sugan jeung sugan. Aya karomah jeung karomatna. Nanya urang mah di eyang bungsu teh. Heeh, kadinya. Ngan ieu eyang keur husuk meureun nya. Sigana mah ya, teh masih perjalanan sugan, masih kena di awang-awang. Punten lah. Assalamualaikum, Eyang. Waduh. Waalaikumsalam. Aya naon atuh ieu teh nareangan eyang teh ye, aya kaperluan naon? Jadi kieu ya, Yang. Kedatangan saya datang ka dieu teh ka rompok Eyang teh bade aya nu dimaroskeun. Ieu teh kunaon? Zaman kiwari teh alam dunia teh pinuh ku cocoba. Apa tingkah lagu lampah urang nu kurang hade jeung pangeran disebut cobaan, apa kumaha kudu ngarobahna salaku sayangan manusia biasa menurut Eyang? Ya Jang, Gusti Allah
mal pati-pati bere coba lamun umatna teu sanggupeun nya tah mentak itu ge meureun geus sanggupeun eta umat teh ku coba ye nya tah nu penting mah jang urang mah sok ayeuna mah salat jalankeun nya sedekah amal jariah tah sakitulah papagah teh ayang mah loba-loba kayu kumaha ye. Jadi kieu eyang. Ih, nek nanya naon aing pohonya. Jadi kieu eyang, maksud simkuring datang ka dieu aya nu dituju nyaeta hayang sharing jeung eyang. Uing keur loba masalah di kampung Tumaritis. Ayeuna teh keur bluk-blak keur loba masalah nu gering nu itu nu ieu sagala aya di kampung uing teh ngan mudah-mudahan eyang bisa mecahkeun ieu masalah meh uing bisa ngabewarakeun ka dulur anu di lembur baraya anu di kota kitu maksud uing eyang. Ieu jang sakabeh di alam dunya yang geus aya guratan ti Allah ya penting mah jodoh bagja berarti cilaka tuh geus aya guratanana nu penting mah urang mah sok ayeuna mah tawakal ka Allah sumujud ka Allah dirikeun salat sakitu wae geus moal bangga-bangga ayeuna masalah-masalah mah pasti aya wae dina masalah mah kitu nya karena ge di alam dunya loba masalah mah teu saeutik anu kieu anu kitu nu penting mah urang mah kari sabarna nu penting mah sakitu ti eyang mah pepeujeuh teh. Oh gitu eyang bungsu ya bener mah ya aing asa kurang puas kanu hate jawaban eyang teh. maaf Kang Hah? maaf jadi Itu saha itu nu ka dieu euy? ye si nu datang Kang Kang Danang sih kana? ya orang mulai nurusuhan yo orang pamit weh bisi aya tamu nu sejen soalna ya mau loba nu datang ka dieu bisi doang Ya ayo tuh. ayo orang pamit we lah geus meureun tatanya mah Geus. ya Ayo atur nuhun eyang. lain kurang soal lain naon ya Aduh. soalnya ya kene urusan Oh didoakeun. ya Assalamualaikum eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta jelema dua harus nguput masalah we jeung masalah. Tempo mah da aing ka masjid oge tara ningali salat eta teh da manehna teh. Kumaha atuh da meureunna geus kitu. Kang, tinggal gini eyang geus eueuh deui. Geuning Kang ya Kang mana mah sakti Kang Ya, lain aja lemah sakti Oh. bisa gitu. orang mah bisa kitu ngeunaheun Kang tamun anu nagih ge bisa ngaleungit Ngeunahnya oh eyang boga pamake tetara bebeja. Bere Sugan tuh, mere, dan sugan saya. naon. Geus tinggalkeun. ayo Kang aing sememeh balik di desa aing kudu ka imahna yang bungsu ka imahna soalna ubah jelema datang make bus tinggal rek ngubaran teh kita mah aing sebagai aparat desa kudu bertindak kali itu soalnya bisa dikabutan ku naon ke aing disalkeun mah erakeun ke bisa-bisa dipecat jadi hansipna geus mah ulang samperkeun ka yang busuk sugan we itu mah anu mere rokok jeung kopi itu mah pada dia ngacapak sangan geus mah gelo wae kudu bertindak kudu jaga ka itu ka yang busuk suap we temanggih udah jeung kopi biar aing geus paet geus asem ieu gua kemarin bagi rokok acan jeung kopi kumaha ieu biar paet yang kopi yang busuk kopi paet ieu Abah tangan dulu tah. Tah, ka bener ya Hansip ya. Cip. Ayo, yuk Kang. naon Kang
Cari. Oh, Ya, nek merek ieu dengan ubar. tapi bawa ka yang bungsu Heeh, puku. Ieu teh budak kering ngalang layung gara-gara ditinggalkeun kawin. Aduh, atuh. Katambah-tambah kamari kasanten eta tahun kendi. Oh, Eta teh jadi kikitan wae huluna. masuk kikian bacu. Kos tas. Dugem. Eta ubara teh yang bungsu Heeh nya. Ubara sekali diantar. Aya teh ti yang bungsu teh. Ya, pasti di mana. Yo, ini mah asa-asa, lamun berkabukti mah merek kabuk sakandang yang geus mal tanggung-tanggung. Enggak sih madap gitu. Dapat wae. Atuh yuk, Ayo, jangan terus. Ya. Tuh, tahan. Nanti sabar. Aduh, aing buka. Nek kamar ala Hansip. Ya balik ka Eyang bungsu. Eyang bungsu teh tadi teh amprok jeung uing ge di ditu. tadi di ditu. Ngobrol. Tapi begitu diliuk langsung ngaleungit. Aduh, kali kemarin. percaya Kang. Kadenge Eta kawan apanya Kang ya? karomana. Bungsu mah beda. Bukan memiliki kesaktian. Ente boga budak. Jeblok mayu tuh wae budak. Eta kurang da Iya budak. boga penyakit naon? Tadi nama ente bobogohan jeung orang lembur kidul. Heeh. Tah si awena teh dek dilamar ku ente geus dipigelan ku batur. Astagfirullahaladzim. Kang Gopal, Berapa kieu tuh? ieu geus tari iscabrek ieu geuningan. Oh, eta tuh instruksi. Hah? Posting ya. Kang dia lawan diantepen. Udah dibawa ke yang bungsu mah. Lieur Kang. Ya iya mah bisi penyakit non medis. Bener ieu mah urang. Kang, ieu karunya anak Kang Gopal. Jeung Pak Hansip urang bawa ka yang bungsu we tuh. Ayo siap. Ayo bantu ayo. Kudu gotong benernya. Ini gotong atuh. Tuh wae sama jelas. Ieu bahaya ieu budak lamun diantepkeun geus diiscabrek. Iya teh Kang anak hiji-hijina. Tong kamari teh kan apal. budak teh dibawa kelo. Uing ge. Kageloan pawewe. Heeh. Ya, yang bungsu mah moal aya duana. Percaya Kang. Lepas lagi, woi, yang bungsu halus. Oh, waduh, yang Aduh sih mareleng wae dah. Aduh, kacang menyen anak bucak. Aduh. Aing bisa ngobaran batur aing teh. Tapi aing kumahanya awe aing kalah selingkuh. Aduh. Jelema ieu Gitu aing pamajikan aing ditinggalkeun rek sedih aing. Padahal mah aing sedih. Bang intip heula deui. Eyang bungsu keur wirid, keur busu. Ieu bungsu ieu. Eyang bungsu mun wirid awong-awongan kadang ge kitu. Wih, mantap. Ieu teh busu. Kang, asmana ge halus Kang. Wirid. Ya, geus bawa ari itu. Assalamualaikum. Yang. Waalaikumsalam. Di situ Kang. Naik. Ya oksigen besi eueuh. Jadi apa Hansip? Kang belah itu ulang halangan oksigen. Yang. Ngewirid yang. Ya, minta tolong. Ya karunya ya. Ya. Masalah. Tahu cerik wae. Tahu cerik wae. Tambah jauh ya.
Ieu karunya ya. Aduh. Abdi kita kuat ya. Aing oge ubarano. Yang karunya ieu umat yang. Ampun. Sing eling yang. Jauh-jauh. Dia minta pitulung jauh-jauh ya. Uing lempang. Aduh. Ya. Ya kulo kumaha ya? Yang. Ya. Aing tong borong ubaran batu. Aduh, Kang, kumaha? Aing oge ubarano. Ya kumaha urusan kan. Aduh, anak uing bisi pae, Kang. Majikan Jauh-jauh aing ka dia. salah selingkuh. Aduh, aya wae. Ayangna keur galau kan. Terus kumaha aya, Kang? Ya kumaha ya masalah ya yang. Sabodoh. Aduh, Jang. Kumaha tuh, Kang? Oh, kumaha tuh, Kang? Hansip. Telepon ambulan coba aya wah. Hah? Langsung coba. Kempal tuh. Coba kau gede. Pak. Ka bawa. Aduh, kumaha tuh, Kang? Cewek Kang, urang bawa ka parapatan harap we lah. Aduh, kudu segar mobil atuh Ngat meureun. mobil naon? Mobil naon? Geus hayu atuh. Ya ya motor batur Kang. Ya pakai lah. Ya pakai. Ah, ya. Dibalik. Aduh, dibalik. Dibalik. Kumaha tuh? Angkat. Ya. Awas. Awas. Dibalik. Ya. Kita. Ya yang parkir ke heula. Aduh, dibalik aduh. Awas, mundur. Kincing atau kincing. Ya, siapa? Dorong. Aduh, Kang terpaksa tuh bisa bawa motor, Kang, ya mah, Kang. Ya, bejakeun ke Haji Dartam. Aro saha dan. Ayo dorong lan. Di motor geus kolot soalna. Ya ke bejakeun ke Haji Dartam. Ya motor dibawa ka kau gede nya. Cekelan, Kang. Nyekelan. Cekelan. Ayo nya. Ya tuh ulah dicekelan. Ngurus ieu itu mah. Syukur alhamdulillah. Itu kumaha itu? Kumaha? Baik saya mah saya urusan deh, Kang. Balik tuh mau naon, Kang? Mau naon, Wing? Mau sama rek balik. Ayo, yang satu milu, Wing. Yang geus ayo. Antar ayo. Balik. Wah, aing mah bisa kawin deui ke sarana mah. Wah. Yo gara-gara nama yo pemajikan aing selingkuh yo kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara-saudaraku di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, khususnya Putra Sunda. Jangan bosan-bosan, dukung terus, like, share, dan subscribe-nya di YouTuber Mustari Kampak Channel. Hai.